Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Juta suara Karawang 103,2 FM. Tapi ngadadak oleh batu beda ti kalangkang ngahadang di jalanan si Badar jeung si Penggung. Disusul ku sora-sora ting beletuk. Dituturkeun ku ting galebru na badan-badan si Badar jeung si Penggung keuna ku panalajang nu teu disangka-sangka. Ngadenge nu ting gedebut tukangeunana Bang Arma ngaranna geus sarta ngakentak balik ka tukang ari breh teh. Kaget pacampur jeung atoh nu ting gedebut teh horeng si Badar jeung si Penggung. Sedangkeun hareupeunana ngajarega dua jalma nu sareretan mah geus apal. Nu saurang adina pituin nu ngaran Bang Kampret matuhna di Bekasi. Sedangkeun nu saurang deui mah Babah Sangkuy sobat mendokna nu matuhna sarua pada ti Bekasi. Kabeneran peuting harita teh Bang Kampret jeung Babah Sangkuy daratang ka kampung Kelari. Jelasna mah rek ngaranjang ka imahna Bang Arma. Arinitna ti Bekasi mah isu keneh naker. Reureuh heula di Karawang di dulurna Babah Sangkuy. Memang maksudna oge maranehanana teh ka Karawang. Terus ka Kelari soteh ieu mah perlu kasamut sunat kalampah tanpa lengkah kapiceun. Goreng temen kasebutna mun teu diteruskeun ka Kelari pikeun manggihan Bang Arma lanceukna Bang Kampret. Datang ka imahna Bang Arma nu aya teh ngan pamajikanana cenah Bang Arma teh keur lalajo banjet di imahna Keson. Atuh terus bae Bang Kampret jeung Babah Sangkuy teh arinit ka imahna Keson maksudna rek nyusulan Bang Arma bari sakalian lalajo banjet sakedeung mah. Nepi ka nu dituju kasampak teh keur raribut paciwuh lantaran ronggengna aya nu ngarawu. Kungsi harita keneh oge Bang Arma teh katempoeun ku Bang Kampret, tapi lantaran Bang Kampret kasengsrem ku polahna si Pokek nu keur hantem ngahanca simbar, manehna sajongjongan mah ngajanteng ukur nempokeun. Sabot keur kitu sakilat kabireungeuh Bang Arma narajang ka si Pokek bari ngarawu nyi ronggeng. Tina tak-takna simbar nu saterusna dibaba lumpat sarta terus diarudag ku si Badar jeung si Penggung nu pikeun Bang Kampret mah jol-jol ka judi bae yen nu keur ngarudag teh pasti lawan-lawanna Bang Arma. Mikir kadinya teu anta perah deui sabrut bae kuduaan di Baruru. Si Badar jeung si Penggung dipotong jajalaneunana sarta sakaligus terus dihanca ku timpugan-timpugan nu lain deui hebatna. Nu balukarna si Badar jeung si Penggung ngajarongkeng sageprakan mah teu walakaya. Tapi bubuhan itu ieu oge dina soal kakuatan mah geus teu kudu disangsikeun deui. Leuwih-leuwih si Badar nu daya tahanna aya onjoyna tinulian ti antara babaturanana. Ku kituna teu lila oge geus pating korejat harudang deui. Ret kanu duaan nyel bae nafsuna bijil ngerasa kemes nu lain dikieuna. Ngaran-ngaran jalma teu wawuh jol-jol narajang ngabongohan. Ai. Mangkuluk ti mana ieu teh, ha?
teu gugur teu angin jol-jol narajang ka aing. Si Badar bari nyereudeg ke Bang Kampret. Lelewakna estuning garang naker nanakeun sugih ku kawani. Nya, ieu deui si kulup teh kawas-kawas rek ngajago ha. Hayang disunatan sia teh ku aing. Si Panggung oge nyereudeg ka Babah Sangkuy. Amarahna oge teu beda ti si Badar muntab-muntabna. Asana teh ku teu puguh gado nepi ka asa nyengsol. Sok sanajan nu narajang ka manehanana teh teu karuhan saha-sahana puguh datangna sakilat naker. Alah, ulah ngalobakeun bacot sia. Naon babakuna pangna sia ngabeberik lanceuk aing ha? Bang Kampret oge ketakna mah teu eleh geleng. Ngan Bang Kampret mah ngomongna rada alon. Ari Bang Arma mah lanceukna gaya-gaya kawas urang Majalengka atau urang Karawang. Giler sareret ka Bang Arma kabireungeuh beungeutna ditutupan ku wabalun madras. Ku kituna geus teg bae tangtu Bang Arma dina nyang hareupanana nu jadi lawan teh bari nyamunikeun beungeutna supaya ulah kanyahoan. Hanya ayo lu jangan silewet. Kalau lu arek potong kulup sia oge dikutungin soal bana koe. Hanya Babah Sangkuy ngahualkeun nu maksudna mah sorbana si Panggung rek dipotong, rek dibuntungan semet gegeretna. Aduh, bajingan loreng sia. Wani sia teh kaing. Si Panggung lain deui nafsuna. Begitu nate tata perah deui sebrut bae narajang ngasupkeun jurus-jurus nu memang teu saeutik bahayana. Babah Sangkuy sakilat luncat ka jejer. Curelat. Manehna nyamberkeun sukuna kana pigelang leungeun nu jadi lawan. Tapi si Panggung awas naker kana pibahalaeun. Sakilat manehna ngulawitkeun leungeunna. Deuk dipake newak dampal suku orokai Babah Sangkuy oge gerakanana memang lingas naker. Ngakeuntak sukurna ditarik langsung dikenjotkeun kana taneuh. Besar. Badan Babah Sangkuy ngalayang sahibas dada bari nyamberkeun dua ramu kencana dina gerakan colok mata. Ngan bae si Panggung oge lain lawan atah-atah bideungeuh gerakan jadi lawan bener-bener matak ngabahayakeun. Sakilat manehna malikeun badanna ka katuhu ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang. Kabah. Gerakan colok mata digedrig ku teunggilan dampal leungeun kenca nu disangigirkeun bareng jeung eta srog suku katuhuna dipajukeun marengan peureup katuhuna nu ngadius deuk dipake nobroskeun ke kemplong nu jadi lawanna. Nu kaludukan badanna keur ngalayang sarta nu semu-semu malang hareupeunana lantaran gerakan colok matana geus hasil bisa digagalkeun. Atuh puguh we tumerapna ka Babah Sangkuy lain deui ngaranjugna. Lain bae gerakanna geus bisa digagalkeun kalawan sampurna kudu jadi lawanna. Tapi kadudukan manehna ayeuna nu kaancam ku gempuran peureup lawan nu mun keuna teh ulah-ulah ke kemplongna bakal tobros sarta iga-igana bakal amburadul. Begituna kalawan tapis pisan rikat manehna ngaragerakeun badanna dina gerakan si kacoa nyebur laut. Sedengkeun leungeun katuhuna nu diwangun buntut bayawak ngaheat dihanap sarta saterusna ngacebrod kana bincurang si Panggung nu beulah katuhu. Anu balukarna si Panggung ngagoak sarta badanna ngoleb ka tukang terus ngagedebut nang karak bengkang. Aduh, kurang ajar. Aduh. Sedengkeun si Badar harita geus jojoh patutunggalan jeung Bang Kampret. Tadi ge barang si Panggung narajang ka Babah Sangkuy manehna sebrut bae ngirimkeun panimpugna ka Bang Kampret. Tapi teu sagampang ijidanana. Bang Kampret teh kakerak ku sagebrakan oge geus bisa diijir. Yen pangabisana teh lain jore-jore. Gerakanana kacida lingas na hese pisan ditembus ku peureup buleud.
Samboro ngaranna Bang Kampret dadina surat cieutna teh teu beda ti lalain ka karaliar tina liangna. Bacingon sia. Sanajan udah terot oge moal burung teu digedrig hulu sia-sia. Wani ngalawan ka si Badar mah. Sarua bae dulu jong nyebakeun hayang dipanyara sia teh. Si Badar bari nyebrutkeun deui peurutna, bari hate mah kacidang ngarasa pusingna lantaran tim boga nanangan poos jeung poos bae. Nu jadi lawan teh maena atar ngagunakeun gerakan ngagempur terus mundur. Dina bongohna ngakentak narajang deui sok padahal manehna oge tacan kungsi kabeunangan kudu jadi lawanna. Aduh. Nah, pangrasa teh jadi naon sia teh ah? Pangberokan teh nu sia. Hah? Lain usia deuleu. Bang Kampret sakali ieu mah teu luncat. Tapi manehna ukur ngakilek nyerong, ngarobah kuda-kuda, ngabarengan, robahna posisi badan. Ureup si Badar numbang baraan teh ukur nobros angin. Hiu! Panimpuk Bang Kampret rek ngahancap di geulang, tapi si Badar ikat ngilepkeun leungeunna ngabarengan suku katuhuna, ngangsrod ka hareup. Sro. Suku kencana ka hareup bari muka tilpan leungeunna, nu saterusna ngaheat rek ngahancap beukeung Bang Kampret ku dampal leungeun nu disangigirkeun. Tapi Bang Kampret ngakentak nyangeyengkeun badanna ka beulah kenca. Bari ngabarengkeun suku katuhuna maju salengkah. Iya, kilek ngenca. Tenggelan leungeun katuhuna geus teu bisa disingkahan deui ngahanca punukna si Badar. Aduh, kurang ajar. Si Badar kawas nu ngabeten, bari panonna ngapurial ka luhur. Tapi tetela manehna teh ngabogaan daya kakuatan nu matak ngagetkeun oge. Manehna ngarempeyek kawas nu rek namru, tapi sakiret manehna malik ka katuhu kira-kira 15 derajat. Ngaparengan gerakan leungeun kencana ditilepkeun ngawangun siku, langsung dibadugkeun nu teu nyalahan deui ngahancak beuteungna Bang Kampret. Aduh, bareng jeung ngaheunggeuna Bang Kampret bari badanna semu-semu anu ngacurung kunung. Persis dina gerakan ucing mangih kasieun, si Badar ngakentak cengkat bari hiu ngaheumbatkeun leungeun katuhuna nu teu mis deui ngajebrod kana gadog. Merapna ke Bang Kampret lain deui ngaranjug lantaran teu disangka-sangka nu jadi lawanna teh bet kitu pamolahna. Geus puguh angeunna ngadadak nyelek akibat benturan kana beuteungna. Hayoh deui ayeuna dipino gadona ku peureup buleud nu teu beda ti beusi teu asna. Tapi sanajan kitu manehna masih bisa ngolibatkeun badanna ngecat kanu anggang lantaran kabireung lawanna teh rek ngahanca deui. Nah make ngejat kerut. Nah, tong ngejat dulu sia. Kecing sia mah dulu. Alah, sok lah. Bang Kampret bari nyebrutkeun peureupna ngabarengan nu ngaplesat dina gerakan sairan nyabet. Puguh we si Badar lain deui ngaranjugna barang mireungeun gerakan nu jadi lawanna ngan ukur temo ngolebatna teu beda ti kalangkang. Kakarage manehna ngacengkat rek ngejat pikeun nyingkahan para rajang. Peureuk Bang Kampret nu gede nameh sarua jeung jeruk bali teh ngakejrot manten kana carehamna. Pikeun si Badar mah tumerapna teu beda ti nu dibentar gelap sajuta. Manehna kontan ngagrung sedang badanna geus teu bisa ditahan deui, ngakeblag ka tukang bari jeung kaayanana geus sulang seling lir nuker katerap ku penyakit 7 keliling. Aduh. Ayo syahudang deui babi. Lamun nyatana sia jago, sok maju deui yeuh. Ada. Si Badar bari kusah koseh rek maksakeun hudang memang daya tahana mah kaitung kuat oge lantaran mun tumrapna kanu sejen mah can puguh bisa usik deui.
Pe, pe, penggung, petak penggung, gunakan ilmu petak penggung. Badar nyarita pegat-pegat ditujukan ke sepenggung nu harita geus jojoh deui keur rebut hurip begaran pati jeung babah sangkuy. Ari si penggung barang ngadenge popokaranna si Badar nu kumanehanana mah geus kaharti deui. Yen eta teh hiji parentah nu geus teu asing deui kumaha kudu ngalaksanakeunana. Ngagentak si penggung luncat ka tukang ngajauhkan tinu jadi lawana. Sarta teu anta perah dikorok bae manehna ngagerok tarikna keranan bari melengking. Surana lambat naker teu beda ti anjing nu keur babaung. Aduh. Surana nahaun cenah ieu teh? Aduh, ieu diang ceuli aduh asa atul, aduh. Hanya sama wae oge. Sama oge Allah. Sula nusuk kuping wae. Hanya Allah ya kuping wae aduh atul. Hanya Bang Kampet bari ngagentak ngucek-ngucek liang ceuli duanana. Lantaran ngadadak celina jadi atul teu beda ti nu kaasupan gaang. Kitu di babah sangkuy oge ngagentak ngagesek celina. Sarua deui celina ngadadak atul ngan Bang Arman henteu teh lantaran manehna mah tadi oge ngagentak nutup celina. Barang si Badar marentah oge manehna mah geus ngarti deui ngan teu ngabejaan soteh ka adina. Lantaran paur katubuh sorakna nu akhirna mah moal salah deui tangtu bakal ngaranapan mamalana. Ulah-ulah manehna engket terus digenyot ku babah buntong. Nyaeta nu jadi dununganna si Badar sabatur-baturna. Lantaran mun babah buntong nepi ka turun tangan anu ngandung harti. Manehna pasti bakal balitungan jeung Tuan Debleng. Ngaran nu sabenerna mah Tuan Debling. Kepala sipir oge nu jadi sobat medokna babah buntong. Ari nyironggeng atuh nu harita geus diecageun ku Bang Arma, puguh we mani ngusek bari ngagelang daun ceulikna. Komo da manehna mah awewe mun naon-naon teh teu tahan uji. Harita oge bari aniprek teh ti handapna mah gogoyobod lantaran teng bengsina bocor. Si Badar katut si penggung barang mireungeuh lawan-lawanna keur ting aruk kaya ngucek-ngucek liang ceulina. Teu anta parah deui pesat bae duanana narajang. Puguh we atuh. Tumrapna ka Bang Kampet jeung ka babah sangkuy geus teu bisa nanaon deui. Kapaksa wae baranehanana kabongohan. Peureup-peureup buleut teh ting caleblog ngahancak kana tukang irung jeung kana carehabna. Ngan bae duanana oge bubuhan jelema nu geus kaitung kuat ku teungeul harita oge ngan ukur ngabangkieung. Nu saterusna mah sebut bae males narajang patelak neruskeun hancak padikatikat gerak sarta paawas-awas mata. Ari Simbar barang geus karuhan nu jadi lawan ngakedebut dihancak ku Bang Arma teh sarta sanggeusna nyironggeng disammer ku Bang Arma tina pangulanana. Ngagentak manehna luncat ka gigir lantaran kareret ku juru mata si Dupak nu harita geus hudang deui. Duduk teu beda ti begudeg nu buruk ngabongohan. Bareng jeung ngalepaskeun badan si Dupak lantaran tubruk karana polos. Simbar ngacorelat deui nyambar sukuna si Dupak ti tukang ngeunana. Puguh we ngaran-ngaran nu direngkas mangka-mangka tanagana keur sapinuhna digunakeun. Teu anta parah deui atuh gebut bae si Dupak nangkuban. Aduh. Kurang ajar. Bangusna nyuhid kana taneuh garing nu ngajadikeun bibirna kontan uriwih jeding. Bener-bener rupaanna teh ayeuna mah teu beda ti beguk wae. Sabot kitu gurinjal si pokek hudang. Ngentabna hate geus teu kudu dicaturkeun deui dumeh aya nu narajang ti bongohna. Simbar atuh barang mireungeuh lawanan nu tadi ngadon ngadulag kana beungeutna teh ngakentak pasang kuda-kuda pancu. Maksud teh lamun musuhna narajang ku manehna rek ditagenan. Satekah polah rek ditewak sarta terus diwejek. Tacan suda rasaning ati lamun manehna tacan bisa males kanyeri. Suara tarawih 1, 2, 3,
Salah hitunganana si Pokek teh narajangna teh ngagunakeun gerakan uci ngarontok beurit. Sedang Simbar ngakentak muka dua leungeunna sapeak napikeun nyambut badan si Pokek. Ari kapluk ari regetek bae ku manehna didengkek ku dua leungeunna sarta ku ajaman mah rek terus digebot. Manehanana sama sakali teu inget kana caritaan Bang Arma. Yen si Pokek teh ngabogaan awak nu kacidaleueurna. Ari tau ge nya kitu pisan atuh. Ari krewek badanna dicerek. Si Pokek terus nerjel teu bere ti belut. Keduk teh kana beuteung aya notog karasana. Mani nyelek kana angin. Aduh, urang ajar setan teh. Pangaruh kokod ponok si Pokek atuh hese pisan ditetenanana nyaho-nyaho geus ngakeduk bae teu beda ti halu lulumpang nu ditotogkeun. Sanajan bari jeung seueul nu lain lumayan tapi Simbar bisa keneh ngagunakeun dua leungeunna. Samemehna si Pokek mino ngakentak manehna ngaheumbatkeun timpukanana nu teu misdeui ngakecet kana tak-takna. Sabot kitu siuk leungeun kencana ngadius cebrod keuna kana gadokna kontan si Pokek kana buak. Kurang ajar si Pokek ngakuak bari badanna ngoleb ka tukang. Curelat Simbar nyusul tepus ngagunakeun dampal suku jebragna ngaceblur kana beuteungna si Pokek. Buhoy atuh jadi katurug-katutu. Sanajan teu dijejeg oge si Pokek teh tangtu bakal nangkarak bengkang. Ieu deui bari jeung diteumbrak ku dampal suku jebrag. Dina ngagedebutna teh terus bae manehna ngusek teu usik deui ukur kadenge sorakna bae kawas hayam bikang nu keur nyileung-leung. Tapi sakitu oge kaitung untung si Pokek mah. Lantaran barang manehna ku Simbar rek dihancak deui. Ngadanak kadenge sora si panggung basa tadi teh ngakurowok deui sarua we tumrapna ka Simbar oge matak atil kana ceuli nu antungna Simbar rikat ngejat bari ngucek-ngucek liang ceulina. Sabot keur kitu suruduk teh si Dupak geus nyuruntul deui. Simbar rikat luncat ka gigir. Tapi sekali ieu mah gerakan si Dupak teh memang bener-bener pinuh ku ijiran. Bareng jeung luncatna Simbar reg manehna oge eureun. Geus kitu manehna luncat maksudna dek numbragkeun badanna kana badan Simbar. Hasilna hasil. Ngan orok kaya Simbar oge ngabogaan kakuatan nu teu bisa dikira-kira kumaha kahebatanana. Buktina badan si Dupak teh kalaka disangap koleweng diubengkeun di luhur. Tadi nama rek digejretkeun kana badan si Pokek nu masih keneh ngusek. Tapi khawatir nama teu burung we ngancik dina hatena lantaran mun ditinggangkeun teh ari si Dupak mah kawasna moal sakumaha ngaranna panemala lantaran daya tahana memang kacida kuatna. Tapi si Pokek ulah-ulah manehna terus ngusek teu menyat deui mangka-mangka harita oge kapan sakitu bangun ripuhunana. Mikir kadinya Simbar luak liek bari badan si Dupak tetep dipuihkeun di luhur. Ret manehna ka si Badar katut si panggung nu keur campuh pada keur ngumbar tanaga sarta pangabisana. Teloba deui pamolah rikat Simbar luncat sarta ngantung bae badan si Dupak dibalangkeun sarta ari kebru teh ninggang ka si Badar atuh kontan manehna oge ti suk-suk patumbang tinik jeung si Dupak. Aduh, kurang ajar. Aduh. Kurinjal si Badar hudang. Ret ka Simbar nu mentas ngabalangkeun si Dupak. Mireungeuh lingirikna oge memang geus matak seber atuh. Ieu deui bari jeung geus bisa ngabalangkeun si Dupak nu geus kakoncara rosa tanagana. Ku kituna hatena beuki tambah seber bae sok sieun awak manehanana ayeuna nu kagiliran dibalangkeun. Ku kituna manehna teu panjang mikir deui ngan beureng bang bae lumpat teu sirikna notok-notokkeun maneh. Si punggung oge nu harita keur nyang hareupan babas sangkuy tanpa komando. Ngakentak ngapecir cul bae musuhna mah ditinggalkeun. Atuh si Dupak nya kitu keneh.
Mirengeh gagedugna mangpet oge manehna terus bae ngagunakeun lengkah 1000 ngan si pokek nu masih keneh galungsar. Alusna manehna harita geus inget deui ari ret mirengeh batur-baturna ting biribit lalumpatan manehna dedeg-deg bae maksakeun lumpat bari bujur kokoplokan sok sieun dibeledig kudu jadi musuh. Geus kitu mah colat Simbar nyamperkeun Bang Arma ka Bang Kampet sarta ka Babah Sangkuy. Saukur ngareret da puguh kaduanana oge teu wawuheun Simbar mah. Tapi manehna geus yakin yen ieu dua jalma teh tetela lain lawan nilik tadi sakitu bebelana ka Bang Arma. Cih, Sim, kayak di imah urang ngadongeng mah nya. Bisi Asim hayang nyaho ka ieu nu duaan. Ayeuna mah anterkeun heula we nyedonggengna gerakan itu. Bang Arma gancang heula nyarita. Ari Simbar teu ngalobakeun tatanya atuh. Rigidig bae nyironggeng teh dipanggul. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sakitu teterejelan teh lantaran ayeuna mah kakara ngarasa era dumeh jalma-jalma masih keneh ting laliud. Tapi kumanehna teu ditoli. Terus bae Simbar ngagidig nyamperkeun gunukan nayaga nu masih keneh ting rariung. Sot bae nyironggeng diecagkeun. Geus kitu mah gidig deui Simbar nyamperkeun Bang Arma nu geus ngariung jeung Bang Kampret katut Babah Sangkuy. Saterusna bring opatanana arinit ninggalkeun tempatna keson atuh jalma-jalma kabeh ukur naluturkeun ku teteupna. Bari dina jero hate mah kacida ngarasa kagetna waktu tadi mirengeuh wawasena Simbar estuning kakara mangihan nu model kitu hebatna. Eta we si Dupak oge nu geus kakoncara tara beunang diragap lawan. Kapan tadi mah make bisa diubengkeun sagala sarta nu saterusna dibalangkeun sinaninggang ka si Badar. Sanggeus Simbar sabatur-batur nangiles katutup ku beleg-begna poekna peuting. Der jalma-jalma teh recok teu beda ti jog-jog monok. Silih tanya jeung babaturanana, naha saha eta opat jagoan teh? Urang mana cenah? Sarta dek naon karep napangna aya di kampung Kelari. Ka Simbar jeung ka Babah Sangkuy geus puguh teu wawuheun. Atuh ka Bang Kampet teu tarelekeun bubuhan nempukeunana tinu anggang. Malah Bang Arma oge batur salemurna teu pati tengeteun. Keur mah rada jauh turug-turug Bang Arma teh kapan harita beungeutna ditutup ku jimpo madras. Sarua deui jeung Simbar pada nyumputkeun rupa beungeutna. Tapi recokna teh teu lila. Buria kabeh ngalingkung deui pakalangan banjet lantaran ronggeng-ronggeng teh geus mimiti ting rengkenek deui neruskeun hanca tadi nu kungsi katuna. Beki peuting teh kalakah beki rame nu ngasupan belas bus pilih genti aman taya anu ngaharu biru lantaran komplotan si Badar teh terus tetembong deui. Para kanca,
Harita opatan ngariung di tengah imah. Nyararita nak tertinggal ti haharewosan. Cempor oge diharurungkeunana teh ukur mereke tetet. Dihajak diletikan lantaran ngerasa paur bisi aya anu noong ti luar tina bilik-bilik carang anu marolongo teh. Mimiti nu ngadongeng teh Bang Arma nyaritakeun kaayaan di Kelari. Cenah rahayat ayeuna teu kurang-kurang nu ngarandapan kasangsaraan. Malah barayana pisan sakula bedetna saurang oge taya anu ngari. Kabeh-kabehanana pada kajeret ku babah buntong. Raja kayana kabeh geus ledis jadi milikna babah buntong. Alatan kakeum ku hutang jadi korban lentah darat nu teu kira-kira telenges sarta licikna mibanda Raja Kaya Rahayat kalawan ngagunakeun akal ti budaya ngarah-ngarina kagelo ku duit renten. Ari Bang Arma mah teu kabaud. Eukeur mah memang nageus ngarti yen babah buntong teh hiji lentah darat nu kacida kejemna. Atuh dina aya maksudna rek nginjem duit oge ku babah buntong teh pasti moal dibere. Sieun teu dibayar rek ngagunakeun kekerasan geus katoong moal wanieun. Geus kajudi rada wegah nyang hareupan. Dina meunangna oge pasti kudu diributan heula. Ieu sababna nu mata ka manehna mah babah buntong teh atawa usung esangna tara pirajeunan nawaran duit renten pamikirna meureun nyiar-nyiar bae pipanyakiteun. Mireungeuh tindak tandukna babah buntong kitu teh manehna ngan bati gemes bae nu aya. Ngarasa watir ka babaturan salemur pang-pangna mah tapi nya kitu ngan bati hate berat yang hareupanana lantaran ieu teh tangtu bakal rambat kamale kanu nang tayungan si babah buntong nyaeta Tuan Debleng atawa Tuan Debling hup sipir di Karawang. Ulah-ulah mun manehna wani-wani openan kana naon-naon nu dilakukeun ku babah buntong bisa jadi matak asup ka panyara teu pupuh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda, Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.